itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayang nyahoye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kajahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh asa geusna dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge henteu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, ceki wah pertanyaan lain sembarangan. Oh, kiai atuh mal pati-pati jadi kiai jangan. Untuk boga kalapa tuh. Oh kieu. Bapak pertanyaan bagus sekali. Eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi. Ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag orai oh jangan teu cenah tuh komo eta pae ngimpi bae teu kajahoan ku bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil gak dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Benar eta? Benar. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah olanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta benar. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangyokoteun aing hiji bisa teu sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas nu bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bas bisa siap bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah koso masalah Abu Nawas tenang we. Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we.
Suk dipanggil deh. Unawas, hadap. Mana mahkota? Waduh, perjalanan anak ini. Jadi perjalanannya sulit. Kakak datang ke pertengahan, ke can datang. Can datang. Atuh tenang aja, abuna sepenting mah ieu na bae heula. Kayak aya mahkota bayar ku aing. Bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya. Di atas segel tuh. Nanti oke materai. Bonawas. Ah geus kira-kira cokot bae tuh. Saya balik deui ya Bonawas ka ieu mah. Ngopi deui jeung majikan. Cak majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga ti tadi cokot. Aja ku masih apa? Siap. Di mana tuh kelelen cokot? Kalau bisa aja kamu nawas ya. Tadei jangan. Aja beli siap bener. Siap bae sepira raja lah, raja iya. Ayo teh ge tung-tung aku mah lah. Masalah kos gitu ieu. Panggil kedua kali. Panggil kitu kene katilu kali. Abu Nawas. Ulah main-main ieu raja. Sia sanggup ai teh sanggup buta atuh sia. Lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun, lamun teu sanggup disel sia ku aing. Oh, lamun sel bae cek teh. Ku ari mah kieu Tuan Raja, kecil nyokot mahkota teh kecil, cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga. Lawangna panguduhkeun pan Tuan Raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus jalma tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula isiana naonan ya Tuan Raja deui leuwih naonan cek nu bener sia Tuan Raja Bonawas sabu papan teu kieu Tuan Raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunya sia sok macem-macem aja lamun lawang mah urang moal bisa keluar manya urang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia. Lawang kedua memasuki alam barzah. Moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna pae. Tuan Raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang pae. Nah, nomor katilu hayang mahkota di surga. Eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat. Geus kudu melalui lawang barzah, tas lawang barzah karena ke lawang akhirat. Ku ari mah deuk nanya bae, deuk kula heula apa raja heula? Sia sok macem-macem. Cek kula mah mun raja hayang, geus bae Tuan Raja paeh teu heula. Ieu kerajaan jang kula. Sia goblok ka aing teh. Hebat jasa teh. Jahe geus ya Bonawas. Tuh kabeh gaya lawangan. Sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang. Lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus Tuan Raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus jidinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula Tuan Raja nyokot sorangan ge lamun Tuan Raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing gitu ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas poha raja eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden penasehat gubernur, penasehat bupati, penasehat KBG aya penasehatna. Tak nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih. Lamun presiden kabeneran ku ari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik. Misal eta penasehatna nganasehatan apa henteu sih. Tah
padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh. Penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan. Masya Allah eta mampuheun teh nganasehat cara Abu Nawas nganasehatan raja. Oh bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawangna bae cakna teh pan hebat eta. Walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lamu bil maradih. Walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatun mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales bima amilu tina amal-amal kuno kunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngalolap artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah. Emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo kan itu boro-boronya neuk nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endeu ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus. Urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik darajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100%. Di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoim aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah. Makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana.
kuari mimiti ngaji geus bisa Alfiyah Johar Makmun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin. Oh di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina Jamul Jawa media haji eta teh ngaji zohir doang nu kos kitu mah dipetakeun kuari pasaran Alfiyah mayar saurang sampah. Ngaji Johar Makmun kuari bayar sampah berarti ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah. Sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tambah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaina mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit tambah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal leungit di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di itu langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat pas jam karena iya mun ke Kalimantan mau bayarannya mahal pesawat namun ke Singapura mah mahal iya tuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulya datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji Alfiyah Jabuatan Wali di tendenan ikhlas ngaji Johar Makmun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau lek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun
kok tengenahin kadangnya mulai coplok derajatnya turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari do omongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah ndeka Allah cek tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkeun melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar tah lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar keluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari teangan kiai nu teu boga TV oh aya teu lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu iya geus teu hese tun ndenduk ka Allah teh hese tah derajatna datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblankeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeng nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu nguut ka iman teu gedag ka angin hiji bae Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing dilejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia
besi aing pajar butuh ka ibadah siap podalan siap ku aing. Allah butuheun mah ka urang, Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule eueuh nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah. Besi pajar butuh dan rusak ku aing sia, besi pajar butuh disunamikeun ku aing, gempakeun ku aing sia, dianginkeun ku aing, ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae. Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu. Dzurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun. Urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing bae ceuleuh dikulub sia ku aing. Keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub. Urang mah kitu bae Pak. Aing Gusti Allah mah henteu. Keke mabok loba, zina loba, togel loba. Keke ngutus heula kiai supaya datang ka dinya. Kiai dulur-dulur sadaya si hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya sak masyarakat ieu kieu urang ye ye akur ye kieu akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres ya utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mah utusan Allah. Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyaritakeun tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa. Lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we. Nah, cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu. Tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya. Ya Allah. Atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh. Sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang nya nyumpriuk dagang emang balaleuneur jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nyana ngadengekeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon kaju ngawengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia beuh aing kuari mah bisa ngadengekeun pangajian tanya ku pamajikan atas mana ka atas ngaji di Cilongok alhamdulillahirabbil alamin pas azan hes udang-udang asar ka tadi lain ngaji balik ngaji dahar aja hesek jangan teh lain sholat encan waka sholat ieu mah karak ngaji doang rahmat Allah karak datang ka ngaji doang antep gede heula kage ku galedeg rahmat Allah lah karak datang ka ngadengekeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaan Allah ngaji teu daek da zakat teu daek oh abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat naik klub dan lain sebagainya meureun mun lain rahmat Allah geus bae di dinya siksa. Da Allah mah babari ku galedegkeun habek keluar ti naik klub jeger tuh HDG urang mah kos kitu bae pan HDG Allah mah pan teu kitu iske heula tenang bae heula nah kalem ke besi pada zalim Gusti Allah teh
ngadengenya nah aya pengajian ngaji ngaji sekali 2 kali itu kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngejakatnya baru ngedenger doang gitu nah, ngejakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hareup kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngantem endangan ka Kangjeng Nabi aya Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula be daniar selek dangi artina dani teh geus serahkeun ka kula teh kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh main leutik bae geus kumaha nyana teu iman sugan be nyana boga pemajikan haju anakan nyana teu iman sugan anakna jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi na beres kan gantung kabeh geus atuh lain nabi kos itu Firaun jauh jasa akhlak masya Allah urang mah puguh ka anak yang dikempit bae sialah sia anak aing teu nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lalaunan atuh bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh ya tanya ku saing anakna bae kan marahan sia tuh ceng nanya deui pogo ngalahirkeun anak keur saha wah ieu budak lain kudu leuleus berarti ceng ieu naon ieu golok karantina dia mencit kebo kuari mah deuk pake mencit anak ye gaul salah cek deres lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heueuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalauna kakarak saminggu teh dek gaji teh dek sakola urang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik ngati bae kitu budak urang geus puyeng kakarak teh heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji naon henteu aceng mata cekelan duit tah 20 juta beakeun di pengajian tah 50.000 bae nu dibeakeunana mah anu 29 mah ku abah dicekelan tapi nu aceng nya leutik amat bang ayo bae geus tah 20 juta disadiakeun sasebeuna 20.000 sial tah abah sakira siapa baru ngaji bae guys abah maka majelis siapa geus didinya bae teh loba dahareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus kalaluar kabeh anakna neangan abah ka mana horenganan nundut tah abah sieu bebeja ngaji ngor dicarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghani pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan zur rahmat Gusti Allah maha dede maha nya nu mantap ieu sa ieu zikku mun Allah ngarsakeun lekapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wa yastaklif ku Allah digantian numpadikum sabada pareharan jeung mayasa kumaha kersana Allah bae kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia jeung baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain lenyap wabeh musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad cek Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosia ke zaman Kangjeng Nabi Nuh beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kangjeng Nabi Nuh bae sakitu atuh aing gampang jasa kuari cikupa bojong beak kabeh geus bongan ngadomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ini produksi bojong ya kajen
Gusti Allah awas kayak lenyapkeun sia ku aing. Nah ieu keur cerita kos kitu gampang, tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah dedes nyana dahar di dinya. Lumayan diantep ku Gusti Allah. Contoh geus no baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kos kitulah Allah maha segala-galana. Nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul. Teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah. Alhamdulillah baheula di urang Hindu Jol Wali Sanga datang. Mulai ti ditu Sunan Rahmat, dilanjutkeun ku Raden Patah, besar-besaran jadilah negara Islam. Dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah, Banten ku Maulana Hasanuddin. Tidinya let ku hari jadi koski. Terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna, ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurut bae aman, teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah. Cuman ngarusak na Gusti Allah saetik-saetik, sebab Allah mah hanya nyontohan-nyontohan unggul. Allah maha kaya, teu butuheun waktu dirusak bae. Ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang. Mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa, sanajan urang pinuh ku salah, mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.